Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sadaya panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kusabab karunia saring idina urang tiasa kumpul dinten ieu dina kasehatan anu sehat. Shalawat sarta salam urang haturkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna anu abdi hormati Ibu Novi Nurul Khotimah salaku guru basa Sunda sareng sadaya rerencangan anu abdi banggakeun. Abdi ngedalkeun hatur nuhun kana kasempatan nu dibikeun ka abdi dina poe ieu. Sadaya rerencangan seerti urang anu kirang keneh ngabogaan kasadaran hukum haturan ngajagi sarta miara lingkungan urang. Kukituna izinkeun abdi nepikeun biantara kalawan topi. Lingkungan jumeneng anu bersih nyiptakeun jumeneng anu sehat. Abdi harepkeun biantara ieu tiasa langkung ngaronjatkeun kasadaran ka lingkungan anu bersih sarta tiasa ngalaropkeunana dina kahirupan sapoe dinten. Kabaresihan sarta kaendahan lingkungan mangrupa tanggel waler urang sarerea. Nanging hanjakalna urang ningali keneh runtah-runtah anu ambacak di sababaraha tempat sapertos lingkungan bumi, di pasar, di jalanan, sarta di sagala rupa tempat liana. Ayeuna jabi micen runtah dina tempatna kalawan rapih sarta besi, urang oge peryogi okolakeun sarta ngurangan runtah anu sesah terurai. Naha margi runtah anu sesah terurai sapertos plastik teras nambahan. Nanging plastik anu urang anggo 10-20 tahun ka tukang sumawonten teu acan terurai. Perkawis kasebat bade ngabalukarkeun penumpukan runtah anu kaleulewihan serta runtah anu numpuk sarta membusuk barobah kaayaan tempat bersarangnya seueur penyakit mimiti bakteri sarta virus sapertos diare, tifus, disentri, suweung, kolera sarta sanes-sanes. Jabi penumpukan runtah anu berlebih orang oge sering keneh ningali kamalir anu tercemari limbah encer atawa limbah mundel di sagala rupa tempat. Tangtos perkawi kasebat ngarugikeun jalmi loba. Margi saluran cai anu dipinuhan runtah sarta limbah bade barobah kaayaan sarang rengit sarta cukang sagala rupa penyakit. Sadaya rencangan kasehatan dimimiti lingkungan urang. Margi kebersihan lingkungan mangrupa syarat hirup damang. Sajebeti eta lingkungan anu bersih oge mencerminkan pribadi anu bersih sarta midamel wang-wangan positif kanggo diri urang. Urang tangtos mikawanoh slogan kaberesihan sapalih ti iman atawa kaberesihan pugu kasehatan. Nanging dina kanyataanna urang ningali keneh sarta rumaos henteu marenah alatan lingkungan anu kotor serta runtah-runtah anu ambacak. Lingkungan anu bersih saleresna sesah kanggo dilarapkeun lamun henteu kitu kaayana rasa kasadaran ti saban individuna. Kaberesihan lingkungan mangrupa tanggel walon sadaya jalmi. Kukituna hayu urang biasakan kanggo hirup damang dimulai ti kaberesihan di tempat bumi. Margi budaya bersih serta damang bade ngadatangkeun seueur kauntungan kanggo jalmi sarta makhluk hirup liana. Sakitu ti abdi lamun aya kalepatan anu disengaja atawa henteu disengaja menta dihapuntenkeun. Mugi-mugi naon abdi sampaikeun tiasa mere mangpaat haturan rerencangan sadayana sarta tiasa masihan parobahan dina lingkungan urang. Hatur nuhun kana perhatosanana. Kecap akhir ti abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.